Cing ciripit tako kakadal, bujur kacepet nyerina modal. Cing ciripit tako kakadal, bujur kacepet nyerina modal. Rika mana? Syati ujang. Mereka rapiki. Tu mana itu pakai baju pramuka kita rekaya acara naon. Syati mana itu? Iya pak. Kuring mereka ngeluan acara samping nih kan. Eta anu kemah-kemah di leuweung nih kan. Acara samping. Eta hulu ruksak. Lain samping itu tangkurak. Syati camping. Camping. Tak eta pak. Ramai juga nanti pak. Tak kan enak ujang reka ditu aing nanti yuk. Geus rapih kieu make baju ieu permeka ieu. Duh Gusti, nah aing boga budak boloho-boloho teuing. Aing permeka, syati ujang, pramuka. Praja muda karana syati lain permeka. Naon permeka syati? Pak eta tah. Meureun kitu di ditu teh rame nya pak euy. Geus teu kabayang di ditu kitu euy. Yang hareupan seuneu rame jeung babaturan mun pak duh. Dingin teh ya, terus ini api unggun di enak kerja nyayangnya. Nah eta enak mah sambil ieu dengan sambil malam jagong enak tuh. Kamu bat tiris-tiris di leuweung malam jagong. Kenapa nanti enakan bisa? Gak apa-apa neng. Amat apa film jagong oke, seneng banget itu tuh. Berdua bersamamu itu mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Eta budak, kucing narik mangkat camping kalau kamu lor di teras cilemete. Kau ini banyak si ayeuna euy. Neng, kamu itu seperti air hujan. Setiap saat, setiap waktu selalu membasahi tubuhku. Udang, syati tangkurang. Molor sama di teras ti, ku syati rik mangat camping lain syati. Kalau kamu molor sama udang syati. Iya, tasi bapak. Aing keur ngimpi ngeunah tadi teh. Aing ngimpi boga kabogo dua aing mah. Kenyataan mah aing jomblo. Aing mah bapak kalau diudangkeun. Burukan tangkurang, ngapang sama sungut teh. Burukan saya bisa kaburangan, kita disetrap syati kita di ditu na. Burukan, kena mangkat kena tuang. Ngapang sama di dia ngariwakeun, ke kolot mana mah. Kami cari animasi Jamil mengucapkan selamat tinggal Cahaya.